tos wudu teh acan. Oh, saenan mamajengna ka ditu sok. Kurang sholat duha bersama-sama. Ngadeg sok. Akhlakul karimah, akhlak yang baik ya, sebab walaupun tinggi ilmuna upami akhlakna teu sae moal beres ka dituna. Yang namanya Bapak Kabid selalu mengingatkan akhlak. Saur Bapak KS naon cenah kancing coplok tah eta ulah sampai diucapkan kema kudu direkam cenah. Saur Bapak Kabid upami aya ucapan anu eta direkam ke dikirim ke Bapak Kabid. SD mana nu bahasana seperti dileuweung. Sebab bahasa yang baik luar biasa bahasa Rasulullah. Makanya yang namanya daun salam itu wangi luar biasa, berarti sasalaman teh matak seungit ke batur. Dilajeng deui sopan santun. Tah mencerminkan anu senyum sapa salam teh termasuk sopan santun. Ya. Ka Bapak Ibu guru hormat. Lain berarti ngahormat panangan dina tarang. Artina pendak sareng rencang, babaturan sabangku, babaturan sakelas, babaturan sasakola. Dua sapa, ai sapa teh naon? Narus, hai, halo, hai hai hai. Nah, sesama teman teh saling sapa, narus. Ulah pasea, ulah genggengan, ulah bully. Teman di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak